Non iya, aduh, Arif. aduh, Arif, Arif mana sih si Arif? Jadi tehan Arif. Aduh, was aing si wane naon? Anjir 60 kilo euy. 60 kilo cenah ieu. Anu sakilona dosa meureun ieu teh anu 60 nama amal sigana mah. Aduh, sakilo dosa cenah 60 na amal he. Tira dosa di kilo iya. Amal di kilo dosa di kilo tira karek apal gedean ieu Pak Ustad. Mohon pencerahan ieu. Nah dosa di kilo. Non ieu. Pundung mah pundung weh mang tong sagala parabot imah di bawaan. Sanes pundung ieu nu ngadamel video sanes pundung nya eta mah tukang parabot heuh lain pundung jeung pamajikan lain pasya jeung pamajikan terus kabut lain tukang parabot siapa parabot dapur ibu bangga parabot dapurna ece parabot dapurna ieu nuju promo aya gayung aya ember aya nu sagala rupa parabot dapur parabot dapur pan eta tukang parabot dapur kuliling ka unggal desa unggal blok teh ho lain paseh lain ambek-ambekan jeung pamajikan lain doa dikulum-kulum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum para wargi semuanya, ulu bebek dina panel, welcome back to my YouTube Mang Topret prepet channel. Sanajan ngejerit mararan langit kocek mararan jagat 7 turunan 7 tanjakan puyuh buntutan orai tak-takan tumbung rang dadi sletingan. Kumaha ieu teh para wargiku tercinta, ibu sehat, bapak sehat, amang ece sehat. Sehatnya sadayananya sehatnya alhamdulillah. Mudah-mudahan anjeun sadayana anu nonton video ieu cing diarahkeun milikna, cing jara dijama sukses, cing diparanjangkeun umurna, dipasihan rezekina anu halal, anu berkah, anu berlimpah, nu keur usaha ibu bapak amang ece mudah-mudahan cing digampilkeun usahana, dilancarkeun usahana gergara rawe, mudah-mudahan cing dilancarkan pagaweanana nya cing jara dijama sukses ageng milik salamet dunia wal akhirat, amin amin ya Allah ya robbal alamin. Oke lah para warga tercinta, sebenarnya sama ini Mang Topret akan mereaction video lagi nya, tentunya video-video anu unik lucu dan menghibur kita semua di urang Sundanya. Ente ti urang Sunda we sih nya naon bae geus lah nu lewatnya ku urang di reaction. Kabar gue cinta nu karek dugi karena channel Mang Topret sakirana engke senang karena video Mang Topret mangga di subscribe nya, di like, comment, and share. Oke yantos para gue cinta tong lami-lami hayu orang langsung mulai ke video anu pertama. Let's go cikidot main dekat. Ngepanasaran naik di kilo seberapa kilo euy da asa leutik awak teh cik. Kilo kan Anjir 61 kilo euy. 61 kilo cenah ieu. Anu sakilona dosa meureun ieu teh anu 60 nama amal sigana mah. Aduh, sakilo dosa cenah 60 na amal he. Tira dosa di kilo ieu. Amal di kilo dosa di kilo tira karek apal gedean ieu Pak Ustad. Mohon pencerahan ieu. Nah dosa di kilo. Sugan kitu malaikat ngiloan dosa. Teu paneuh. Nyawit sigana jawa teh di kilo situ kan aya jadi lieur sirah itu dosa di kilo. Non ieu pundung mah pundung weh mang tong sagala parabot imah di bawaan.
sanes pundung ieu nu ngadamel video sanes pundung nya eta mah tukang parabot heuh lain pundung jeung pamajikan lain pasyah jeung pamajikan terus kabut lain tukang parabot siapa parabot dapur ibu bangga parabot dapurna Ece, parabot dapurna ye nuju promo aya gayung aya ember aya nu sagala rupa ya parabot dapur parabot dapur pan eta tukang parabot dapur kuliling ka unggal desa unggal blok teh ho lain paseh lain ambek-ambekan jeung pamajikan lain do aing aduh non iya beneran amang oh minum aduh nyolok gedingan eta sedotan kana irung amang Rih meureun eta Gusti nu agung. Non ieu viral pertengkaran sejoli di kafe berujung kopi disiram ke wajah sang pria. Aduh. Pas ya iya. Aduh. Amang. Bah, nyurana kok nambah jual sorangan geuningan. Kopi na. Aduh. Non eta heuh cangcut. Oh tisu suara cangcut. Aduh. Dielap ku tisu embungeun ieu. Beri kumaha jaga dengan ieu lalaki-lalaki teh doh haram ya ada. Teu ngambek-ngambek kitu. Lain eta nu aneh deui susu di piceun keun ieu kana hulu disiramkeun ku sorangan. Sugan teh disiram ku awewena kitu nya. Paseah kitu. Ieu mah nyiram sorangan lalakina. Beri ambek-ambekan gede ambek heuh lalaki teh. Bari eta awewe nama perhatian cuma dielap ku tisu, sini cintaku, sayangku, sini neng elap ya pakai tisu. Persiapan maneh nama mawa dina atas eta si neng nah heuh dielap embung eta dielap teh embungeun si ya. Laki mah manja pisan sia mah. Beri ambek. Guys lah. Non iya aduh. Arif. Aduh, Arif. Arif mana sih si Arif? Jadi tehan Arif. Aduh, was aing sugan teh naon? Arif. Aduh, Arif. Kata tamal ini buat Arif. Arif. Ini malam minggu Arif nyoblos. Aduh. Nyoblos. Aduh. Aduh. Arif. Ya malam minggu cenah nyoblos si Arif sia. Di teangan ieu. Mana si Arif? Aca, amang. Arif tah si Arif mana si Arif ada anjing. Pada nyoblos cenah ieu si Arif malam minggu nyoblos naon ya? Nyoblos bol. Lalaki siapa tanya? Oh, katanya tidak suara lagi mau badut gitu. Arif. Nyoblosin nyoblos nyoblos bol. Bol hidung, bol kurapan ini coblos. Arif. Mangga kapayun Arif. Baiklah. Naon ieu? Aduh. Alah. Molotot. Aduh. Ayo molotot deui. Aduh. Badan kitu geuningan ho. Bari jeung umblah eta. Ngomong aja eta bisa badan kitu kumaha caritana geuningan. Sabadan kitu mah siga ieu naon sih ngaranna teh? Duren mah mencos. Nangka we siga nangka haram jare. Gede. Sagede nangka pan. Aduh aya panennya ieu mah nangka.
Kadi lembur wis ya nang kawayah panennya meureun. Wis jadwal musim nang kayak mah wayah panen wis ya. Siapa dah gitu? Ya dah tuh kudal aduh bang ibi aduh. Ai. These cookies are cute. Bari jeung molotot teh. Wah, ini polototan bari. Kenal gandul. Wis lah. Naon ieu? Bahasa Vietnam gampang sekali, tapi bukan gampang banget ya, tapi itu nama gampang gila ya sekarang. Bahasa Vietnam cenah gampang cenah dan gampang biasa gampang gila cenah. Bila aku teuing bahasa Vietnam hese gitu. Wah, bahasa Vietnam doang ya. Cetek ya. Bahasa Vietnam mah gampang ho, babari ho. Kita coba aja. Eo aja guys. Eo ya. Meong. Nah, gering gitu ya. Ya suara meong. Cik turutan ho, sugan bisa urang. Eo ya. Jadi kita ada la, leo. Maka heula siapa tong gajang teuing goblok. La. Ada. Tong gajang teuing siapa? Balikan deui. Leo, lele. Siapa cai teh? Ulah ganjang teuing lalaunan. Mah aing nurutan gitu ho. Emang ganjang teh mah tuh hese aing nurutanana. Lele, lo. La. Sia aing jadi hai. La. Oplok teh sama. Lo. Ya, itu bahasa Vietnam ya. Eo ya. Masih ya. Ganjang ting si lalaunan coba mang ya Allah lalaunan sok. La, leo. La cai lalaunan lalaunan amang. Le ya. Geus lah anjing teh geus lah. Aing mau liar sirah anjing heuh nya ngaliarkeun sirah gampang gila teh heuh nya. Dan ieu aing lila belajar bahasa Vietnam kieu mah aduh. Ngaliarkeun sirah si ieu mangin kontenna aduh anjing. Aing jadi liar sirah. La. Tai sialah pool. Lagi apa, Pung? Lagi jogging. Aduh, si emak, namun di joget-joget ke emak, nuju nyetrika. Jangan makan main kaca. Iya, wadi gedengan si emak. Tadi mah joget-jogetan kieu. Mau jadi asup hodam gedengan, emak. Monyet. So delicious. These cookies are cute. Jadi monyet keluar ya mah. Oke lah para wargi mungkin sakitu we nya video pada kali ini nya hatur nuhun ye ka para wargi bapak ibu amang ngeceun nuntos nonton di awal nepikeun ka akhirnya hatur nuhun pisan nya nuntos subscribe nya hatur nuhun oge nuntos like hatur nuhun oge mudah-mudahan kebaikan anjeun dibales oleh Allah Subhanahu wa taala. Yun geuning hapunten nya para wargi tercinta ibu bapak manawi aya kata-kata Mang Topret anu ngabentar kanu tarang ngabentur kanu tuur nya radat kanu dekoro ngabunggel kana hulu angen unek-unek kana liang bujal nyun keuli hapunten anu ageng-ageng nanya kukituna para wargi tercinta Mang Topret pamit undur dirinya nanti kita akan jumpa lagi di next video yang akan datang makanya para wargi tong hilap di subscribe meh engke Mang Topret upload video teh muncul di beranda para wargi sadayana ya entas sakit wae wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para wargi amang ece ibu bapak cing sehat-sehat sadayana salamet dunia wal akhirat dilancarkan usahana lancarkan pagaweanana amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum.